Aduh ya Allah Gusti Agung. Halo kepada semuanya halo. Aduh acara apa-apa negara perkembangan menjadi banyak perkara budaya dan kita macam seperti sudah dikawinlah. Kurang rajaan, kurang rajaan. Manawi karena usaha mau masuk uang lelenda sekedap atas adalah uang lutasya.
ngakeun agungan. Penyakit cangkeh panon geus karasa tapi abah teu kenapa pamacenan tugas kudu ngahibur si kasih putrana bapaan Tehoni kali istrina keke urang anak penari hiji da biasana sok abah bawa penari upami pagelaran teh cik urang dipiring ku lagu pop ame graso halo kepada semuanya. Aduh ya Allah Gusti Malu. Halo kepada semuanya halo. Aduh kepada semuanya mana Pak
kita teh kagegelan di uwa istri kita karek sampai ke diwa istri canci uwa pamanggat orang kali aduh ya lo Gusti reusna ibu hajat bapak hajat ngararampak wargi-wargina ai maneh di mana wae karek datang wayah kieu pak puguhan kami teh nungguan tukang di kebon cengkeh sugan teh geus ketemuan di tukang karang bah dia teh Pade satu kangen abah maneh yo cinlong naon bang cinlong teh cinta lokasi di mana wae moal bang aku mah setia cicing tepaman lah ibu hajat cik bapak hajat alah ya lo Gusti lain kalinya lain nu mana abah nu mana eta na koresi lain kalinya eta mah lain sama wana bapak hajat pun bisanya ibu hajat kan hajat akhirna mah ya lo Gusti maju hajat montong itu montong ngerakeun ai maneh lain bang sugane bapak hajat teh ngampulan tuh eta aya eta aduh ya lah Gusti padahal hatong digituannya abu mah teu menta teu naon teu menta teu naonnya sok aya mah nasa morobotan Gusti nu agung montong nu kangen itu yang hareup ka bapak hajat punten hajatnya Pak Hajat mana aduh ya Allah Gusti Allah Pak Hajat damang aduh ya hei montong ngerakeun anggur montong ngerakeun ieu da ge Pak Hajat teh dipendake mere nu 100.000 ya Allah Pak Hajat nun bisanya satu acana Pak Hajat ibu gawe di amplopannya meh rada ageung minggu satu minggu aduh alah ya Allah gitu bahaya kaul Pak hayang kaul tekuan sok rek kaul tapi eta salina eta samping beurang kedeukeun moal Pak moal ieu mah gaul zaman ayeuna bah edek lagu naon hayang wajah priangan Pak da ieu teh wajah Bandung ulah gitu aduh lain kuat tadi benih lompatan gitu lain misalnya risin gitu Gusti Agung pada kita ieu we da abu acan kaulnya ke deui padahal sampai 100 lain aing ngomong ke deui leungeun ope pangkat duit juga nepi duit we sia mah lain teh duit hayang kaul teh kuat bah hayang kaul sok hayang kaul tapi ngajak wae cik atuh awawang tebe aipan nyata lagu wajah priangan cenucuk sarah ulah juga bahasa di malanya wajah priangan gitu sok wajah priangan cenucuk lain
lain aya mah asa cakengan asa nyeri kieu Gusti nu agung jika atuh ngenter keur meuli obat atuh mah hajat ai aki hajat aya ANN aya uangna Aki hajat aya uang hajat ANN aya karek istrina tadi mah aduh Gusti teh kuhariannya amu ieu nenek mince di dieu kaul kaul kahareup ANC oh acak beren kedeui cik edek salagu teuing mah teuing erek atuh jiga nama hayang ku lagu pok ame-ame hayang dilaguan mah ibu hajat jeung bapak hajat jara roget sakedeung geura sok cicing geura sok oh sok-sok pok ame-ame geura sok geura geus kawal bahnya ulah lila teuing bah beurang era bah era kusaha era kuno hajat nama ini udah mau pati-pati ngonang modern lamun teman begitu atuh bah urang pamitan atuhnya urang sungkem hayu urang suka urang di warang nunggang kana Raja Wali sing bener lain gitu sungkem lain gitu kumaha teh ieu tawar ulah anu bener kieu tinggal di kolot suku katuh kahareup leungeun eueuh sampratkeun pahajat aya mati siapa apa motong gitu ai manehanana sok si beneran urang suka teu jangku siapa atuh kakak uduh Gusti nu agung cik aya kasopanan era ku bapak hajat ibu hajat kuda atuh kumaha bah sok si balik sok hadir itu aduh awas urang suka urang sejak mata kayanganku ka Gusti nu maha suci mama nasira beli sejadi pami biar tunggang Raja Wali ayo hampi